ngariwu ka urang na din pang nalagyan ka baga urang atunya urang ka beng kalala ya ayo atuh ayo nong Ya, ayo tuh. Jalannya. oh siap turun. Ayo nong. Duh ya teh hujan nong kumaha. Nya atuh kumaha ieu teh. Kemudian ari ayeuna ka saha? Teu na. Terus gaduh ka Bogo acan. Acan. Emang naon gitu? Kita abi teh bade nyarios serius ka. Oh, saat tuh calik lah. Emang bade nyarios naon gitu nong? Sebenarnya mah abi teh bogo ka Udin. Pan aya aplek. Atuh kumahanya motorna mogok wae. Turu kayak gitu. Da ari teh mah teu bisa dibohongan. Masuk gitu wae nong. Udin mah. Kumaha atunya bisi udah majak ngarebut. Gampang soal aplek mah. Ya baik tuh ari mau api omongan mah. Ayo tuh orang bobogohan sama Udin. Nya hayu atuh. Serius ya teh abi ditarima. Serius komo we tuh nong. Atuh ari nong bener bogok Udin mah tangan heula we. Alhamdulillah ditarima. Si Udin ka mana nya euy? Lila ieu. Lilanya si Udin teh ongkos kedeung cenah. Setengah opat tuh lah ieu. Nya geus burit tapi can datang kene wae. Euy. Teleponna anyar ieu bisi butuh ayeuna pisan euy. Kayaknya encan mohok ya lah. Halo. 5 menit dia, 5 menit. Halo 5 menit. Mau lah. Halo tuh, siap. Aing euy, Pak. Iya anjing. Susul euy. Mana motor mana? Aya motor mah tuh. Itu susul situ ah. Ayo. Aing euy kumaha nya euy? Nya dipake motorna ku maneh. Heueuh aing perlu pisan pamana mah. Ayo atuh lah, urang susul we. Lila we mah. Ieu tah. Itu, di mana motor mana? Itu di ditu di mah. Oh, nama tuh nama. Iya. Din, aing nununguan aing di imah motor, euy. Lah, kok ngomongna sakedeung? Malila. Oh, ngomong malila, urang perlu, coba orang tadi ngisi di teleponan. Atuh tadi teh ieu lah kampura we lila tadi teh. Oh, arek jemput siapa ke mereka? Don duduan di dieu. Saha ieu? Hah? Saha ieu? Ke Bogor. Ke Bogo. Tadi mana? Tadi sebenarnya ulin teh. Ulin. Di ieu, jeung Bogo maneh. Oh, tuh kumaha tuh? Euy, ai kitu mah urang da kan tadi urang ngomongna. Cuman tuh ulah lila. Ya ada ku sabab perlu kan cuman kayak jemput si Aplek. Gitu. Ieu
kurang motor rek dibawa. Dibawa kumaha tuh. Nya pan atuh ngomongna maneh mah ieu jeung anon erek ngajemput si Aple. Ngomongna. Itu urang lamun ngomongna maneh rek mawa ka Bogor mah. Yang kurang kembali wejig. Jadi motor teh rek dicokot we. Ya urang dicokot. Ayeuna keneh. Ayeuna udah kan aya perlu tadi kan diteleponan urang ku aya we lah pokona mah. Anu ngabejaan mah nya. Nelpon ke orang kudu buru senang gitu. Orang motor dipakai ke urang Sok dibawa ampura urangnya. bae. Da ngomong namanya itu benar atuh euy. Aduh aing anjing teleponan tadi. Si Udin mah ai bebejana tadi cenah erek ngajemput si Aplek cenah ai tun jeung ka Bogo ieu geuning. Benar si Udin mah ai tadi cenah ngomongna erek ngajemput si Aplek. Ai tun jeung ka Bogo geuning. Si Aplek ayeuna di mana, Din? Di bengkel. Di bengkel mana? Tah ada moal jauh paling di bengkel Abah. Oh, atuh urang erek ngajemput si Aplek khawatir data tadi meureun itu. Sok. Benar maneh mah Orang balik di sana. Udin mah sugan teh motor nu nyalira bet nang namut kumaha tuh abi uwi. Nya abi ge sami kumaha tuh uwi bingung. Terus abi mah bade papa. Nong. Bodo amat. Mas, nong. Balik orang kumaha bingung. Motor dicokot, kudu bogana. Mati teh bingung si nong lumpang. Kumaha tuh si nong balik lumpang. Rek nganalpun si Obes. Jemput. Saha itunya deh, aduh. Nah sare deh. Si Udin deh. Bes pengejemput orang, euy. Buti mana Udin? Ieu di jalan Sawalega, Bes. Ya kenal mana dinya? Ieu orang keur nungguan si Medong ka bengkel, tapi lila wae ngajemput teh. Ya si Bedong ke bengkel rek naon? Justru si Apek dan motorna mogok. Orang kadinya ayeuna OTW. Oke, tungguan we. Naon teh awe gangguan teh. Tunu jeung naon tadi itu si Udin jeung mogok segala. Si Udin ngeuweuhkeun segala. Ini haneutan teh motor lagi di ayo bayam euy ti patok itu tatar we lah. Kesel nungguan si Obes. Lila wae nyusul si Medong lila. Rek nuturkeun si Enong we sugan we kasusul. Pisan Kak Udin sugan teh bener we motor Kak Udin bet nang namut. Anas abi tadi bogoh da motorna alus. Nong di dieu. Ari Audin bade naon deui ka dieu? Bade nyusul Nong. Punten we tos ayeuna mah putus nu tadi mah atas we lah lupakeun.
Antong wawartos ka apa. Kumaha tuh? Mata Udin teh tos tulus kan Neng. Ah bodo amat. Ay nahan tadi teh motor teh kunaon? Duka mogok tadi teh orang teh ulin ka bogo urang. Ya enak kan kabogona ka mana? Si Udin teh dibawa. Antar tadi teh mangihan si Udin teh jeung kabogona maneh. Di mana? Itu di Jalan Cibatu tadi teh. Ieu tuh bari susul ka bogo urang si Udin dibawa. Hayu atuh. Yuk. Di kumaha euy. Nyaplek ieu si Udin ieu. Urang si Udin di dieu euy. Nah, ada di dia itu, Nong. Kemana mah temennya, Din? Oh, Kemana? dicokot. Ah, itu ya. Siap. Atas. Iya, Dek. Dong atuh orang milu ke mana? Urang Din mah bisa da itu mah urang erek dijemput urang mah bisa mau maneh kumaha. Kumaha tuh orang nungan si Obes lila. Urang ge mah bisa tuh urang erek dijemput. Yulah, ayo. Oh. Antep si Udin ay gimana hujan dia bening antep ya campang antep si Udin nyawa heula kau ya hujan dengan kering atuh si Udin mah ieu urang antep di dieu Orang penting ngimpi naon sia-sia teuing. Nya orang putuskeun. Si Medong tuh mawa, motor dicokot. Si Obes nyusul-nyusul. Gara mawa helm kitu patut deui jadi sial deui si Obes kucing di dieu. ada tiris atuh udah hujan deui Aing gempang hujanan. kan bae pada kering urang atuh ayo atuh Nah, matuh. gimana gimana lah masuk Langsung we na mah kabung paraseu. ayo tuh